Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qala musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwaji wa dzurriyyati wal anbiya'i wa mursalin wa aulai wa suwari wa sholihin wa jam'il malaikatil muqarrabin wa ususun laru syabrul qadi ajilani wa ususun laru syedina Nabi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa radhiyallahu anhum wa ususun laru musannifu kitab Riyadul Badi'ah wa ususun laruhi Sanawi Muhammad Nawawi Al-Jawi usuli mapuri silati wa mu'minina wa mu'minat wa muslimina wa muslimat al-ahya'i minhum wal amat lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus sholati ari eta kitab bade martelakeun salat. Halaman 27 kitab Riyadul Badi'ah nu aya kitabna kitab Sapinah wae. Bawahna kitab Sapinah kitab Riyadul Badi'ah. Purudung parodo lain purudu. Parodo pilmadi. Parodo parantos mardukeun saha Allahu Gusti Allah ala hadil ummati ka ieu umat. Bikuli yaumin dina saban-saban poe walailatin jeung saban-saban peuting khamsu shalawatin kana 5 pirang-pirang waktu salat. Pakot bareanan wungkul Gusti Allah parantos mardukeun ka sakabehna umat Islam wajib salat dina sapoe sapeuting teh 5 salat. Waya jeung ari anu 5 teh zuhru eta salat duhur wal asru jeung salat asar wal magribu jeung salat magrib wal isya jeung salat isya wa subuh jeung salat subuh. Wala tajibu jeung teu wajib ieu salat ila alal muslimi kecuali jalma nu Islam. Non muslim teu wajib salat. Al baligi tur baleg. Budak leutik anu can baleg teu wajib salat. Al aqili tur boga akal. Jelema gelo teu wajib salat. Wa tahuri jeung jalma anu suci minal haidi tina haid wa nipasi jeung tina nipas ba'da dukhuli waqtiha dina sabada asup waktuna ieu salat. Awewe anu haid jeung anu nipas teu wajib salat dina sabada asup waktuna salat. Walikulli sholatin jeung eta tetepikeun saban-saban salat minha tina eta salat teh waktu mahdudin ari aya waktu anu dibatas. Jadi aya batasan waktuna. Waktu lohor waktuna jam baraha atau waktuna kumaha aya. Pa waktu zuhri mangka ari waktu lohor min zawali syamsi eta tetep ti mimiti lingsirna panon poe an wasti samai ti tengah-tengahna langit ila ayazida nepikeun katambah naun dhillu syai'i kalangkangna hiji perkara ala mislihi kana sabangsana ieu syai' ba'da dhillil istiwa'i dina sabada kalangkang manceran. Jadi mimitina waktu lohor teh lamun urang nangtungkeun tongkat tah si tongkat teh geus aya kalangkangan saeutik. Panon poe geus lingsir geus kabelah kulon saeutik panon poe teh henteu tengah-tengah pisan eta asup waktu lohor. Habisna waktu lohor di mana-mana eta kalangkangna hiji perkara misalkeun urang nangtungkeun pulpen atawa nangtungkeun tongkat tah si tongkat eta teh kalangkangna teh leuwih panjang tibatan tongkatna eta beak waktu lohor. Wa waktul asri jeung ari waktu asar min ziyadati aladilil misli eta tetep ti mimiti tambahna kalangkangna hiji perkara ila gurubi syamsi nepikeun ka surupna panon poe kulluha atau kulliha tegasna sakabehna ieu samsu.
Mimitina waktu asar di mana-mana kalangkang hiji perkara geus leuwih tina panjang na eta perkara nangtungkeun tongkat kalangkang tongkatna teh leuwih panjang tibatan tongkatna. Eta asup waktu asar. Habisna waktu asar di mana-mana panon poe geus turun kabeh, geus teu katempo saeutik-eutik acan, geus surup kabeh, eta habis waktu asar. Wa waktu maghribi jeung ari waktu maghrib minta mami guru bi samsi eta tetep timimiti surupna panon poe hataya giba sehingga surup non asapakul ahmaru mega beureum. Mimitina maghrib mah di mana-mana matahari geus teu katempo saeutik-eutik acan geus reup geus tenggelam total eta asup waktu maghrib. Habisna waktu maghrib di mana-mana mega beureum geus leungit eta habis waktu maghrib. Wa waktul isai jeung ari mimitina waktu isya min maghrib bisa pakil amari eta tetep timimiti surupna mega beureum hatayat li'a sehingga bijil naon awalu fajri sodiki mimitina fajar sodik. Mimitina waktu isya. Habis waktu maghrib datang waktu isya. Wa waktu subhi jeung ari mimitina waktu subuh min tulu'i awalil fajri eta tetep timimiti bijirna fajar sodik min tulu'i fajri sodiki hatayat li'a sehingga bijil non awalus samsi mimitina panon poe. Waktu subuh mimitina fajar sodik nepikeun ka bijil panon poe. Panon poe meletet saeutik beak waktu subuh gitu. Wala kodo jeung teu wajib jeung teu aya kodo alal kapiri ka jalma nu kafir misalkeun jalma kafir teh mukallaf. Hartina mukallaf non. Jalma nu kafir anu asup Islam teh eta misalkeun mehna kafir 20 tahun tuluy asup Islam tah saela 20 tahun mehna kafir teu wajib dikodoan salatna. Idza aslama di mana-mana asup Islam ya si kafir. Ila murtadi kecuali jalma nu murtad. Jalma murtad satahun kudu kodoan salatna saila satahun. Kumaha cara ngodoanana? Nya misalkeun jadi salatna double lohor 2 kali, salat lohor sakali, salat kodo sakali. Asar 2 kali, salat asar sakali, salat kodo sakali. Jadi setiap salatnya 2 kali salat. Di kodoan salatna saila satahun teh kos kitu terus. Lamun murtadna 2 tahun, ngodoan salatna 2 tahun, double salat lohor 2 kali, subuh 2 kali, asar 2 kali kitu cara ngodoanana. Lamun hayang teu poho nek dituliskeun teh naon. Misalkeun salat lohor 5 kali, salat asar 5 kali beh tereh gitu. Teh naon asal puguh hitunganana. Wala ala majnuni wala qodoa jeung teu aya qodo ala majnuni ka jalma nu gelo wa mugma aleh jeung jalma nu sakalor. Jalma gelo jeung jalma sakalor teu wajib qodo. Wa sakroni jeung jalma nu weureu teu wajib qodo. Bada suhum dina sabada sehatna itu anu kabeh. Jelema gelo 3 tahun teu wajib dikodoan saela gelo 3 tahun teh atawa sakalor atawa weureu 2 jam. Atawa ti mimiti meme asup asar teh weureu tah setengah 3 teh weureu jelema teh yeuh eling-eling. Nepikeun ka maghrib weureuna teh. Maghrib teh cager weureuna tah teu naon eta henteu dikodoan ge salat maghribna kitu. Atawa sakalor atawa gelo 3 jam gitu. Contohna teh. Ila ita ta'adu angin di mana ngahaja-haja itu anu kabeh bizalika karena itu masing-masing kecuali dihaja-haja gitu dihaja-haja gelo pura-pura sakalor pura-pura weureu gitu dihajakeun eta mah kudu dikodoan. Wala ala sogiri jeung wala jeung teu aya kodo ala sogiri ka budak leutik iza balago di mana-mana baleg ieu sih sogir. Jadi misalkan budak teh can baleg umur 3 tahun 4 tahun 5 tahun tah can baleg lah manehna mun begitu geus baleg teh teu kudu dikodoan umur-umur anu belakangna. Wa yajibu alal abai sagitulanya wallahu a'lam bissawab.